Marginana ari sawarta sanes ngawi sanesna haririnya ari sawarta nyaeta anu mangrupikeun sasahat di panyawera dan hartosna sawerte sasahat di panyawera ari sasahat teh nyaeta papatah di panyawera kanggo panganten pibekeun hidup rumah tangga aya dipikirkeun ada kata nabi aya di sekitar sok dilaksanakeun nyawer di panyawera dan garis nabi hidup untuk ketepatus dengan laras saat acara ngalaksanakeun nyawer garis kasep anaki hidup peryogi kauninya di dieu aya alat sawer ingat tidak alat sawer ieu anu disebut sasa dan khusus sama pengantin pamegat kasep anaki tinggal witan ayeuna kapayun hidup kedah getol kedah soson-soson milarian dunia anu sasewezeuna kanggo anak kahar bojo hidup eta teh mangrupikeun hiji ibadah bibit atau bibini pibakaleun ayeuna hidup parantos ngagaduhan bibit anu kosong sapertos selekan ieu enggal ku hidup bibit anu kosong ieu ku hidup gerak pelakan atau gerak lebetan ku bibit anu sae supados ngalungsurkeun hiji katurunan anu sae urang kali soleh atau nabi solehan ari harupat ngalambangkeun atau nabi nimbulkeun amarah dina rumah tangga masuk aya paket truk sok aya perselisihan paham dina rumah tangga mana buah pengantin anyar buah pengantin tugulnya oh pengantin anyar geus sabulan 2 bulan mohon aya paket truk di 3 bulan ka ditu gerakan sok aya masalah dan cek kolot kapungkur sepuh kapungkur geus kasabana dina rumah tangga hidup pami aya masalah teh kedah repot sekolah teh umat repot eta ulah repot hartos sekolah berarti mengrepot kesenangan udah minggu mah kudu menangkeun ka kamis udah salasa kudu menangkeun ka jumat sanes sanes da udah mah sadayana sae urang mah papasan si Allahnya nanging upami aya masalah di rumah tangga jadi kasep anaki upami bojo hidup nyarios sarogena jeung pe-nya upami sarogena nyarios bojona jeung pe eta geus batrepok terok ti ditu pok tadi nyari dosa menjadi dosa mohon terus dia geuling kasep adanya aya keneh di lebetan kucai sareng kembang biasa naon sareng permen ari permen rasana amis ngalambangkeun atau nyimpulkeun hiji istri anu kedah tiasa niisan sareng nyengitan kanu janten sarogena janten istri mah kedah tiis selalu tiis saroge tos di mana wae saroge mulih di mana wae enggal ku hidup paparinan saya anu tiis diseungitan berdamisan ku beri bahasa anu ingat terus sarupi deui keneh geuris kasep mana di aya koneng ari koneng ngalambangkeun atawa nyimpulkeun kagungan Gusti Allah yang medana surya ti paliwetan sareng surupna sama surya ti palikulon ngaluarkeun cahaya layu anu koneng dan kehadiran Gusti Allah mah tiap pakos teningal tiap pakos nganteur ka urang dan Gusti Allah mah nya pami urang kalau nganteur urang melakukan goreng nganteur nanging mun urang sadaya sifat rahimna Gusti Allah oke di yaumul akhir pasti bakal ngabalas karena segala rupa tingkah laku amin 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 geulis kasep panaking ieu alat sawer anu disebat sasajen teh ari sasajen teh babasaan sebuah kapungkur sasajen sarasa saajen dan hidup dina rumah tangga mah kudu silih rasakeun kudu silih ajeuna ceuk cahang nama kudu silih hargaan antawis istri sarogena ka istrina oge ka sepuh hidup ka wargi bakti ari nyawer contoh di sepuh hidup ayeuna kitu mangker bade ngalaksanakeun nyawer anu mangrupikeun sedekah eta ku hidup kedah dicontoh kedah ditiru engke bila mana hidup parantos rumah tangga ngaduhan rezeki teh ulah pelit kedah seueur nyawer kedah seueur sedekah supados janten amal ibadah ka hidup doa amin bismillahirrahmanirrahim Wadung jalan rahayu membat jalan ngarapi Wadung jalan rahayu membat jalan ngarapi Awal
merasa masyarakat asing lahir batin di patri kuat nikah intri asih laki-laki tidak kami bebarang barang carita natra tina rumah tangga jimat ngan welas asih antara hidup duaan pemahali kenapa bitentep tetep merasa Dumaring asih mandiri mancing asih lahir batin membuat terus lumaku entengan diri pribadi lamun pinanggih coba mangsana deket anggan bilangan kudu merukeun ka nafsu pemasa tiasa tuhu dipendingan iman Islam jauhan sifat kabur nu mancikan welas asih eta bebenteng rabi ayeuna nyana wae ku asmana ilahi bismillah jahit jangar Rahman Rahim nadi pamrih ngambah hirup rumah tangga kenging rahmat tiang widi tumut kapapagon sepuh tangisna hidupmu pusti kunci gedong kabagdan aya di sepuh kami pundut mangul doa sangkan mulus laki rapi di awur beas jengkoning ngetrece tingkal entring eta bangsa bagdan rembang madunya barana nurumah kanu kerputuh narana kanu kersusah turun jati rahayu rahayu jati ningkuri amin ya robbal alamin mugi gusti antayuna angga ibu ada ibu awur beas jengkoning awur nupangan tenang awur kapanyaweran awur kasih nugrahan awur beas jengkoning awur nupangan tenang awur kapanyaweran awur kasih nugrahan awur beas jengkoning awur pangantenang asli mana asli sisi mohon caranya lebih tidak Abu jangan kene nah aja cari juga aduh rekrutnya si Ana tuh nyaman siap biji 2 tiru alhamdulillah cepat ditempel lagi ditempel siap biji 2 tiru terus semen 2 suneng kira kau kata betul diwasuh mana ditusuk ayah tisuk ayah
dewasa nih sabana dewasa teras di amat tuh mohon Ariwan aduh dilap nih dilap nih dilap cinggari hanapna udah dilap nih basah nih tometas garing keras kuning dilebetkan dari sebelebetkan ya dilebetkan dari karena sepatunya cepeng kuning dia dua nana dua di tengah ibu jam nah kita harus cepengkan naon gitu lah nah ini hari yang dicepengan kuning dia naon namanya kendi sana kendi oh kendi ada yang dicepengan itu luhur naon namanya dulu ke gagang kendi ya kagak teas teas nah neng kayak wangi pemimenakan anu bulat kagak teas sagung ki ulah lepas nih namun seri anak seri siapa hiji di kaluhurkeun dua di kahanapkeun kahanapkeun geolkeun dibalikan anak bisaan goyang induna so tilu kaluhur opat dibobotkeun betul rek tepos sakaci ulangi deui so hiji kaluhur dua dibobotkeun rek jangan sana itu beuyeung so terus karena di kaluhurkeun neng nu teh sageung kieu kitu beli barang aduh ulah tergantung ya sok dicepengan dina hitungan kakilo ku hidup di foto mah ada tangan terus dipikeun ka pangkar masing-masing hiji dua tilu iya boleh bisa lu ka pangkar lu moga mamang ngapunten abdi rumah sunduk geus setan ibu cerewet dihampura mama bergerak yang geus kesehatan ibu mama didoakan ku mama ya kumah daya hingga na nembe pisan hidup di istri